kemana ya teh? Aduh nih can yang hiji-hiji acan ya teh. Duit can aya. Terus teh Akang, iya teh pada nyangu ya. Ayo duitnya can aya. Kang, ini dia lihat teuing mani teh nya. Aduh, Akang, Gusti kemana ya Akang? Iya abi pada nyangu. Si Akang teh Kang, Akang nggak gosok teh lihat teuing di kamar mandi. Naon atuh? Ayo pada nyangu ya. Nyangu batur keur mani. Ganggu pisan. Nya duit teh mana? Jangan belanja. Duit teh mana? Apaan eueuh can gajihan pan si kuuna eueuh atuh. Ai Akang aing ke makan jeung naon? Kumaha da can gajihan atuh. Nganyuk kan nganyuk. Geus loba nganjuk di warung teh. Ai Akang. Warungna nu sajian deui anyukan deui. Di dieu teh warung teh ngan hiji. Duh, Da jauh Akang mah nya abi kudu nyikeun ka ditu. cik atuh di ditu Si Akang mah kalau sok amek-amek kan. atuh ieu bade nyangu. Aduh, amek. Nya naon ditutupkeun apa ganti ban? Tong ka dieu. Cicing di dinya. Mending jadi randa daripada di nafkahan mah. Yeuh, bawa gubuk di lemari na. Aduh. Diusir deh ku pamajikan. Kieu ieu. Nasib jadi hancip tadi gaji teh. Aduh, kasaha dewek atuh ieu cicing. Diusir kieu. Si ontak gitu. Lain mah euy. Ieu mari cenah majarakeun sidik sarung. Aduh kasaha tuh teh aing nya. Diusir ku pamajikan. Aing mah euy. Susah geus teh. Kadupa mana tuh? Si onte ka mana dia? Aduh. Sareteun saha tuh ayeuna nya? Manya sare di pos mah meureun kabulusan. Ieu teh naon ari baju kebangsaan mana dia tuh? Baju hansip teh. Dibekel teh. Ningan naon ieu mukur sarung jeung bantal kuteganya euy eta pamajikan teh ngusir pan keur corona atuh asa duit teu makuna eueuh nu ngagaji cik padahal mah nganyuk we heula daripada diusir mah nya deh tega pisan si Nyai. Tiris dia. Waduh, si onte. Kemana kok tiga alien gitu? Siapa juga alien? Aing diusir. Sisir, teu mawa. Diusir ke majikan gara-gara teu gajihan wae euy kumaha tuh ieu teh? Mawa naon gitu. Aduh, Diusir. diusir. Heeh. Aing mah kumaha tuh diusir kieu? Ngilu sare heuh. Nah kumaha makejeng neangan bebene deui. Geus sare mah teu urang. Bebene. Heueuh ngilu sare. Teu jaga jarak tong deukeut teuing corona. Tah kitu make masker. Jeung bari nage ngobrol jeung sia mah kudu pajauh-jauh da bedeukeut teu kadenge nih percuma. Eta naon? Wah, Ieu naon ieu? iya, Heuh? baju gangsip. Hansip gangsip. Tuh, beuteul tempo. Duh, Tuh, anyar nih kan? tuh. Oh bener oi. Aya mae suara nih nya.
suara. Aing teh ngomong gitu. Pakai ah. Atuh ieu aing tiris. Anyar tempo. Wah, eueuh. Untung boga baju. Ti saha ye? Ti saha? Ti saha? Eta aya tuh. Tah. Oh, ti Mae Suara. Nuhun ye, Pak Mae Suara. Baju hancip anyar. Teu pake heula. Nah, sia teh. Oi, atuh. Salah iya maksud teh. Ieu Terus aing make lah baju. teh. Mana nya makana nya? Tuh dituha ka pos heula tuh sakedeung. Bebenah lemur satu. Yang geus ah aing make baju heula. Uduh, potong kubisaan ieu. Ngaganti kuatkeun ka sulap we sugan mah teh di kobujel. sakti dek mah sakti mandra bejegud. Eta pake atuh duduk kuina. Tuh. Mah tapi anger pikiran aing make baju halus kepikiran ini diusir ku majikan ku mancarana yang balik deui. Tiris molor teh ngeupan mah sia teh tuh. Jajak ngobrol teh. Sama padak percuma deket ke jeung sia mah. Ucing bulu hiris kumaha, make jeung bulu hiris segala. Karena ucing bulu hiris. Abang sok ngeupan ucing sia mah. Tiris aing teh boga pamajikan mah. Kudu balik deui ka pamajikan. Oh, tiris. Oh, atuh. Merukanan. Aduh. Ngilu monokten saha atunya. Babeja heula ka si itu, ka si calon kubu. Itu maknya diusir atau bareng nginjem duit kitu euy heuh. Duit. Oh, hayu. Duit maka denge sia mah. Ayo. Ayo kana duit mah. Ayo atuh. Yuk. Bukannya mere, maknya tuh mere kasbon oh. Kalau mari kok tuh dibawa gitu. Lain lomari, sia teh baju di sarungan jeung lomari, itu jauh-jauh. Di beh mana ieu mah teh calon kubu teh? Tadi tuh. Oh deui, mana inget? Ingat orang he. Ya Allah, ya Robi. Lembur teh kudu balala resih. Ulah sok miceun nu teh di mana wae. Yang teh lamun teh dibersihan ku urang ku saha deui atuh. Geruntang ngagarunuk kieu, aduh. Kang piceran ka itu ka TPS-keun. Meh bisa dibawa ke mobil. Anjang. Benolong. Oh iya biasa we tuh urang mah da. Kumaha sampahna eta? Lain menang sakumaha dan mau jadi duit sampah mah. Bisa di kilo. Bisa di kilo kumaha lamun Kieu bisa. Nah, iya plastik mah bisa digunakan. Itu lo pakainya tuh. Bisa didaur ulang. Oh, pulangan ya, pulangan. Kulungan. Ayo, mungkin sampah itu sembarangan kieu. Atuh da aya lembur urang teh dibersihan ku urang mah kusaha deui kasep. Alek bisa jelema teh nya. Nyaon bebersih kieu mah. Kubul waton minal iman pancena mah cek agama. Tah kitu jang. Pinter kan didinya. Oh, dah. Pulang aja baheula. Euy garetol. Kumulungan sampah. Gaya mana pat diribe. Oh. Meng, Are ka mana ieu mau manu gemolan lomari kieu? lain lomari. Aing diusir ku majikan. Kunaon? Pan teu gajihan euy. Gajian. Biasa barang bulan teh gajian gitu udah cek. Pemajikan keur nyangu cenah. Aing diusir lain. Anteur keun si Pak Eja. Rek naon? Kasbon aing ngapir aku diusir ku majikan atuh karunya. Ngajak ke kebon cenah. Ka kebon, kasbon. Kasbon si eta mah sok ka mana karep ceulina. Kasbon meureun ah. Iya. Katen si Pak Eja. Ayo atuh. Eta mah rek dikemarin disetorkeun si Pak Eja oge. Lain disetorkeun ieu mah salin jeung sarung. Ka kebonangan kolejra. Siap. Man aing teh diusir. Katen si Pak Eja aing kasbon duit. Oh, duit. Karena aing bisa balik deui ka majikan. Tadi teh si Pak Eja teh mun teu salah mah di pos di ditu. Nya, entis. Ieu geus kolot. Momoe ka si Pak Eja setorkeun ka ditu. Hayu aya di pos di ditu. Di Si Pak pos. Eja mah heuh. Tadi teh keur di pos keur ucang angge. Konangan kolejra nganang duit. Kebon. Hayu nu. Ieu kasbon mana? Sugan we. Saya mah loba duit mah. Usir pemajikan anak. Dadangan Oh, biasa ngadon ngajak ke kebon. ke kebon. Dek nangan kolejra cenah.
Meureun kasbon, meureun. Si teh mah ada tukang kasbon. Salah kasbon apa eja pojok kasbon di kumaha. Eta. Da sok beak wae duitna kayaknya. Ting dibalikeun naon? Ai ka pamajikanna mana teh dikeun meureun. Wah eja. Sanguna meureun yang sangun hese. Kalah kacung. Ayo, eta buku badangan. Aduh, berkas nges loba, nges bebeakan, nyalonkeun kubu. Teu jadi, aduh, duit teh pupur dolan beak gede. Coba itu dong, cireng geus ya, rawas ya. Duit mah pugu, tanaga, berkas geus bebedan kieu. Boa gagal itu jadi kubu teh aduh. Lebar we mun gagal teh aduh. Nyarek usaha atuh lembur ya diurus. Jep, kasih Pak Eja. Oke, langsung pukul. Ada mah ya, Pak Eja. Naraon eta cenah. Hansip, si Bomeng. Memang teh. Woi, naraon? Jadi kunci teh, Pak. Nya. Iya, jadi dancit. Ah, kasih teh. Oh, ya. Nah. Tok, rasuk. Ayo dan. Sekarang gua nggak bodoh tuh dibisain. Jep, ayo Jep. Aduh, kebeneran pisan ka dieu Jep. Ieu naraon di lembaran raju hejo. Tuh. Tangan wae. Tangan runtah lagi di. Pokoknya di badan. Diusir ke majikan can di Baredahar tadi teh. Acan, kebeneran aya teh sok keula tuh. Cing, bah dia tiis celik mah cicing, nangtung. Ya lah, oke. Naon? Diuk atuh. Diuk. Dariuk. Nyawa mau deh. Teuing saya tahu. Celik na geus tiis saya tahu. Silang, enak tuh kurang. Ku mantanku calonku we teh. Kalau aing mah teu jadi. Sudah dibawa ka jero atuh. Bae lah. Pemukangan kesopan geus ieu. Ah, itu teh. Riweuh ya tuh. Pun dan gua tah. 2.000 nama. Iya, Pak Eja. Ya, kumaha sih? Naon ieu? Dasar rewas. Abi teh diusir ke majikan. Kedah naon atuh kejeng diusir ke segala. Pan teu gajihan. Baca eueuh rek. Naon atuh teh? Ieu tah. Lapar sih. Teu gajihan, pan teu aya pakuluna atuh ku KPBS teh ya. Diusir ke majikan, mah nya kudu pisah jeung majikan gara-gara teu digaji. Ulah pisah mah ulah omat ieu mah. Pepeujeuh ti baka. Pisah mah ulah kecuali nambah deui. Nomor deui. Naon atuh? Bener pisan nambah deui. Nah, mana hayang nih? Geus 3 kali. Teu manang mana mah. Hah? Teu manang mana mah ulah. 3 kali. Nah gitu. Boleh dong ya teh. Lain punung diusir. Kita ongkong ngararium jeung ngobrol atuh teh Aduh, teh. aing. Ieu naon saya ieu? Eta dibukakeun Aya aya. eta. Aduh. Sekarang tuh pakai pantok. Nah, gitu. Kan coba aja ulah diajak ngobrol yang Pak Eja. Da ngajarkeun teh cenah sepi. Hong aing teh teh keur ngarobrol, dasar ieu dijuwir teh. Cigana teh hening, ini teh sepi. Ngobrol naon teh tadi ngobrol. Nah, ieu anjing torek. Aduh, Gusti boga anak buah torek. Aduh. Iya, cenah Pak Eja. Tadi teh Cip, si dancip teh kieu. Rek kasbon ka Pak Eja. Semakin nyetoran pamajikan tinggal di dawati lo mari lagi peka dibawa kieu mana. Duh, Karunya tuh. atau sama kumaha gembol gitu. Usir. Nah, gitu ngobrol atuh ngajak ke kebon. Sarbodak. Nangan boleh jerak. Nah, Ya, aja. teh torek. Nah, itu aja. So atuh Cip, geus diantar cenah rek ngobrol mah kemarin itu rek kasbon. Guna heula ieu na kira sok sing serius Nah, ngobrol. kebetulan kita mah da karunya ya coba diusir itu pamajikan anak.
Kan omah tadi bapak mah ulah nepi kapisah. Rek nama di mana? Bae orang sampai ka 3 kali cenah. Siapa atau nama. Lah mana duit teh? Aya duit mah tadi teh sasa pulangan ieu bapak teh meser para manuk. Ananya. Iya ciga nama. Biasa nya topi. Ah, bener aya geuning tah. Mahi meureun keur pamajikan. Bagi-bagi ke nu lain sana. Ulah. Jik aya nama balik ka pamajikan. Omah tuh nepi kapisah. Sok bereskeun. Tabikeun duit aya nama. Opieun ka. Atuh serius teh. Kana dahareunnya. Serius pisan. Cicing keur ngobrol serius ieu. Tah wae. Kumaha jadi ieu da mamahi atuh. Mahi ieu keur meuli beas. Jeung keur daang. Ieu bawa ge molan. Jog balik aya nama ka pamajikan. Ulah nepi ka. Sok lanjut Pak. Mana tuh? Serius lanjut. Ieu si ieu. Ulah nepi ka aya ributan, komo nepi ka diusir tuh. Khawatir ieu mau ge mun. Terus balik bawa duit dikeun ka pamajikan juga. Mahi. Mahi-mahikeun we hate. Panitan lagi eta teh dibagi-bagi, berarti dibagi-bagi teh Mere sabaraha budak urang. kasana. Ieu teh si ontek ge mah hayangeun mentis. Abagina kumaha 2000 perak gitu. Wah, Mahi. Ayo balik ah. Jajan Balik ah, ayo. jajan ciki ge cukup atuh Jang. Ayo. Baik aja. Nya, tutup. Sukses aja. Hati Ayo, ayo balik geus. Iya berkas pugu. Balik geus balik mah balik mah. Eta opieun. Nuhun, Pak. Ya, sami-sami. Ya, sugan diterima ya Ansip. pamajikan. Iya tapi nak. Nah, Kumaha Pak? Ya dibawa. dah ngopi heula. Nyobaan kieu. Ari, tapi Ayo balik ah. asa digubuk. Urang mah amun nyokotan unta mah kayak ieu teh naon nya? Urangnya lapar, Kak. Minta atuh. Ieu teh naon atuh? Ah, aing mah hese ngadarna ge. Dibuka heula. Nah, itu kahayang mah. Hayang aya nu merhatikeun ka rakyat teutik teh. Ulah nekat si Ganu hansip ieu si saat dengarana teh nu bentel teh. Si Durip nepi ka diusir ke pamajikan da eta cenah teh digaji. Pancan aya kubu anyarna. Karunya aduh. Ya, mudah-mudahan we kapayeuna mah lah cing rakyat leutik tiasa sejahtera. Kaayomi kaperhatikeun kuno dilaluhur pamarentahna. Ulah nepikeun ciga ke kitu. Sakitu we ya abdi mah. Oge ngaturkeun nuhun ka pamirsa nu mancok terus karena film pendek Sunda ieu tiba benah lembur. Mudah-mudahan ieu aya gitu kamanjenganana oge aya sisi nilai positif lah kanggo urang sararea khususna ka tim bebenah lembur umumna ka para wargi sadayana. Nah ditutup wae ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe ieu di handap bebenah lembur, di like, di komen sareng di share. Hatur nuhun.